Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dewahangan merebeja sabah sakola. Danget ieu Rebanos kasumpingan di palihan mana berarti? Marta 2 genep hiji. Di palihan Marta 2 genep hiji. Nyaeta teh di palihan Semandatas. Aya di jalan RE Marta Dinata. Duk beja. Cek beja. Alhamdulillah cuaca nate ayeuna teh nuju Bengras. drastis. Bengras Hujan badan. hujan badan. Alhamdulillah kasumpingan Abah Ateng. Abah da mah? Saya Salaman kita salaman atuh. Halo. Bismillah. Kita teh bade naros nya Kangnya. Perkawis di sekolah teh kunaon? Ieu pengalaman Abah salami di Semanda teh kumaha wae. Nah, sedih gitu atau bunga kemung di tengah. Nah, itu apa pengalaman Pengalaman di sekolah mah ada sedih, ada bunga. Tapi emang kebanyakan mah bunga gitu ya. bunga Sering diajak rekreasi atau ajak seperti sekarang ini mau mancing. alhamdulillah. Banyak elemen mancing dulu. Terus iya kunaon atuh Abah teh makin betah di mana teh tuh itu kerja jadi Puluh pilah gitu. itu janten direk gebang gitu. Bang. Betah nama penten kaiji nama di periodisme sekolah gitu. Sekolah. Dua-duanya malah nah betah nama para waktu itu mah silaturahmi. Silaturahmi lahir batin atau lahir unggul Pak. Batin sareng murang kali sareng guru-guru anu tadina teh kenal jajaran kenal. Iya. Tah eta ngeunaan murang kali aya tuh salami Abah Dama di Semanda mau lempeng bangorna eta budak teh. Ngalayan. Itu mah ngalayan. Ngalayan kabur geuning kabur ngajeleng atau kumaha tah? Aya anu sok kabur malahan mah pernah. Kumaha tah. Kurang kali guru lah. Mohon kumaha tah? Poni terpatna guruna teh Patedi met. Mohon. Kurang kalina teh bade kabur. Beres. Pernah ku abi dipengker di kana benteng. Di pegatan. Wih deui dicanak di sangakeun kasupuna. Asup teh langsung aja langsung teu. Teu kabunceng di pertosan. Bade Parkur ngajeleng-ngajelengan juga ieu naon teh Suhai. Bading. Bading. Jadi nanti sisian teh yang kabur kadinya bahaya teh aya anu dia lebetna. Tuh. Memang awan bisa kayak penak. Wah, siap ayo. Kayak umang aya kitu. Bapak, Abah sebagai naon di sekolah teh? Dia abang mah teh Kolot. Pokoknya tukang sasapu. Wah, bebersih berarti dia soleh. Alhamdulillahnya. Dinten sakola teh bersih. Tumpuk kaning batin tumpuk kaning bersih. Kita coba terus lian tidinya aya teh leuwih bangor deui kumaha. Hanya anu meureunna tadi mah ngaliat nya. Ieu mah anu naon gitu. Berkesentreng. Merusak fasilitas atau anu sok non teh sok ngelawan ka guru gitu. Itu mah teu kitu cacan menak abdi mah teu menakan gitu abdi mah. Duka nu sanes mah. An hari anu bangor-bangor gitu mah emang aya wae urang kali mah. Anu gawe mareman wae lampu. Lampu naon? Lampu kelas. Lampu kelas mareman teh. Ya mareman teh tina saklar gitu. Tuh ribu. Lampu parang ngomong di mana sih nggak? Tuh kukuling apa teh? Oh iya. Digidig urang teh nya. Aduh. Ini pengalaman